Tahan budak tahan. Orang hitung di hiji tekan ka 3. Ayo sok tahan. Hei. 1 2 3. Halusnya. Gila. Halus tuh. Baru udah ke kamarana. Ih, rumah orang neneangan tadi geus kaleuweung ka mana? Manya ka Madinah mah. Ngajakan orang di ulin ka Gardus juga we atuh aya hiji-hiji orang mah. Ewek tadi di Gardu. Ini eueuh hiji acan umaturan. Duruk piraku ku aing Garduna rame. Tah ningan eta, hei. Orang tadi nyangan maneh ngan kitu we pagawean teh maneh mah. Tah, kurunyung hiji mau lila deui mah ieu agem Gardu. Tadi di teh urang teh neangan geus kaleuweung ka mana? Ari tayangan teh nyampeurkeun coba. Urang neangan mah ti isu. Sugan teh maneh geus maot. Urang ge puguh nyangka maneh maot. Baru mah urang geus siap-siap pengen ngiluan tahlilan. Maneh mah nyaho teh gara-gara ieu Gardu ti iseun. Dewek jadi sibuk ngegeban kuntilanak nu arisan. Maneh mata apalnya? Urang tadi teh ngabantuan kerja bakti di masjid. Loba anu kerja bakti ngan maneh hungkul eueuh. Hor ari maneh, amun kabeh ngiluan kerja bakti nganuan ieu saha? Maneh mah. Nah ya ari tadi nu berarti kan kolot hungkul ari nu ngaranna kamarana itu. Teuing atuh teh sigana mah pemuda teh keur karumpul di ieu di desa arek sunatan masal. Nah makin ngarumpul di dari itu teu apa ngan RT mah ari sunatan masal di desa itu. Kan tuh nih bapak mah ngajabat jadi RT ai eta acara dinas teu nyaho. Ya sudah urang ge pan lain ku kituna sih. Jadi pan urang ge ngajabat sebagai RT teh lain sebagai RT hungkul. Jadi sebagai ustad nyata di desa teh. Astagfirullah, meni dibabat kitu eta jabatan teh. Eueuh deui kitu nu hayang jadi RT jeung ustad ieu teh. Nu hayangan mah loba nu hayang jadi RT ustad nyata. Ngan wani duel ari anu hayang nyokot jabatan RT mah. Astagfirullah RT jelema teh otoriter. Gila kana jabatan teh. Yang sarayun ieu teh kain pun di sunatan masal teh. Mereka ingat zaman kerbah heula teh pernah burut jadi ayeuna teh bisa jadi ipong mereka Parah RT mah. Sarayun kieu. Di mana mang bulog tiga nunggungan dengan eta beungeut teh. Aduh, boro-boro bunga deka bieur nempo anu di sunatan masal tadi dinya. Eta nempo manuk di pencetan hiji-hiji ih bagoy. Karunya deka. Pak Undung kayaknya Rek bang cela rek ka warung remang-remang euy. Rek meuli eta petis tower. Ini emang aya ya petis tower deka. Ngajo MU deka. Astagfirullah eta mang bulog kita teuing. Nya teh kapok-kapok puguh eta baheula pernah diajab oge. Tingali atuh baheula. Eta ningan burut eta na ningan nya. Da lah hanteupeun ke karasain sorangan ieu. Bekeun lah nya. Heeh. Duh bro, nonnya geus balik sunatan masal teh bukan teh berat ka handap. Mana kitu teh sih? Bubu ieu bro, ieu ge mi asa minang ngagijar kana tuur. Atuh naha, bukan teh meni panjang kitu Teuing atuh bro ari kabagena ari anu kumaha tuh. Atuh geus lah ayo balik. Jadi mau si Jagor mah ayo atuh. Nya kendai stegar rumah mulai anu ngagotong ieu. Alasan teh aya we mane merintah bakti teh. Pokona mah lamun urang keur sibuk moal bisa diganggu gugat. Cik atuh ngarti sia teh. Keka. Boga babaturan teh rungkat. Atuh cik atuh ya Allah.
beda babaturan teh nu rada ayaan saeutik mah. Sabenerna mah bro, urang teh aya rahasia ka maneh. Rahasia naon teh? Urang cicing di dieu teh ngumuan anu ka desa nu sunatan masal. Urang ieu euy teu pede. Maneh mah teu naha teh ka ditu. Lobas deh nu keur ngararumpul di desa ge. Rek di sunatan. Era euy bro. Soalna bobogohan urang mah burut saudi. Nah, hasil teh menang burut gitu. Iya carita namanya. Urang teh nuturkeun bujur awewe. Gelis manehna. Urang teh dituturkeun, kurang teh digorowan we ka Malik. Terus kumaha eta teh? Pas Malik, manehna ternyata awewe jadi-jadian, bro. Astagfirullahaladzim. Heueuh sih, bro. Senah mah lamun burut kitu mah kudu disunatan. Heueuh nyata, bro, kumaha tuh? Woi. Mikir naon di gardu cari cing wae kah? Lain ngilu ke balai desa, saya ngilu disunatan massal. Era mah euy. Maneh mah eraan aruh kahayang mereka. Dan gitu mang, pan kamari ge urang teh ngiluan sunatan massal. Tah, ari uplukna teh dipicieun, ari pek si jagurna teh katirisan. Atuh kitu lur setelah mun disunatan mah, tapi sok aya untungna aya teh urang teh sok hayang surabi hangat wae. Komo jeung kopi mah di warung Mang Apeng. Kita ari maneh, ari ka mana lu? Terus Jack Rem gitu nih dika. Gua dewek teh ari ka warung Mang Apeng meuli surabi hangat. Dek teh. Eta kunaon maneh? Mun kitu asa gede gitu deh ka, curiga burut deh ka maneh mah. Yang penting tuh mang, era aku batur. Puguh heueuh burut mang. Amang boga solusi teu. Jang ieu burut ieu teh si Rio. Tenang masalah burut mah. Pandewek seniorna meureunan si Komeng Gaplok jeung si Aliando teh pernah barurut. Pokona pasti aya solusina lah ukuran burut mah. Kumaha tah euy? Nyeri. Kudu disunatan deui eta mah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dip teh. Eta har manggulag mah bisa di deui. Eta jeung di mana Yuda. Tadi mah kita miluan kerja bakti di masjid di. Pugu Pak RT burut si Rio teh. Tempo atuh tuh, tukat bareuh kitu ningan ping-pingna. Astagfirullah. Eta anak konda gede kitu tempo Pak Ustaz. Ya astagfirullah eta niheg kitu-kitu teuing cari kitu. Eta teh meni burut kunaon di eta teh. Tah kieu Pak RT caritana teh. Waalaikumsalam. Ieu eta di marane kunaon lempangna aringkut kitu ningan. Beres sunatan masal Pak RT di ditu. Mohon Pak RT. Ai sunatan masalah ya keneh teh di ditu di desa. Iya we eta di sunatan burut. Astagfirullah. Ini gede kitu. Eueuh eta mah sunatan oge. Kabur. Eta kela. Eta dokter sunatan aku nama kayak kabur kitu eta teh. Soalna anu tak kira di sunatan bogana potong Pak RT. Astagfirullahaladzim. Terus kumaha tuh urang kudu kumaha ayeuna? Nyeri euy, ripuh. Pak Ustad, baheula tukang nyunatan ning. Terus aku eta mah baheula keur Pak RT sok nyutan nanti nu kitu gorila. Tah, heuh ku Pak Ustad we atuh. Dasar wa ieu bobogaan jelema jeung gorila mah. Ya aduh ari soal nyunatan jelema mah eta pala laur geus lila lantaran aya eta bengkong di gunung itu tuh nanti itu teh Gunung Padang lah. Si Arek mah hayu orang diantar lah. Ya itu burut. Jalan. Mana Ustaz Yo kene teu euy. Deket deh ayo ke ditu. Ayo. Aduh ayo jangan kamu nutup jam 8 nutupna. Mana teh? Tempat eta. Udah. Bodoh. Eta keun disunatan. Ya anu lagi sunatan. Bro, serem gitu tempo eta bedogna si Abah nya anjir. Tempo mereka badak gitu. Sakit pas lagi deh. Aduh, kumaha tuh dak? Gede bedogna. Ieu geus kitu deh kah? Arab. Geus tong ganeng. Lah ieu bae embong. Beulana boga julukan. Bengkong jeruk purut. Oh, gitu ngedengin lagi ya Allah, lindungi hamba kudu kieu
Sok atuh buka sabina ngarek gajang beres aing harese ieu kumaha nya budak teh hayang disunat yang bersih teh nya. Buka di atas buka sabina buka. Nah, eta mun gede-gede teh, kitu teh. Duh, sikap dia cuplis deh kah? Cigar udah balistik eta mah. Aduh, serada bingkang gitu neng Deka. Curiga urut ka tubruk begu Deka eta mah. Ayo atuh we. Potong tiris pan ieu teh meureun. Orang mah lihat kemudian aduh ieu mah lihat ieu bener ieu geus kolot nya eta liwat teh waktuna. Heuh atuh hayu lah cabakan wae gete. Bah gajangan bah. Hade atuh ulah dicocok wae kitu aduh. Misi lepas sama linghas dia nu kieu mah panan. Apa ngaranna gedean? Budak cekelan. Mesti ngejat. Cekelan cing bagus. Paling mah lihat geningan. Kumaha aya geus kolot ieu hayang disunatan nanti wah heula atuh. Cabakan wae atuh, hayu. Ada dik. Baik geus biasa lagi. Kan eueuh bukan dikuceun. Tahan budak tahan. Urang hitung ti hiji tekan ka 3. Ayo sok tahan. Hei. 1 2 3. Halusnya. Gila. Halus tuh. Yuk, mah teh kumaha onam eta yuk. Aduh dak. Potong euy mah. Nah bisa potong gitu bah eta bahe. Wah ieu mah curiga baing bong eta ieu mah. Wahun babacaan ieu mah eung. Ayo mau kemana nih? Gen kemana teh we? RT. Ini ngapain dak aya urusan itu urusan Benang Lin. Nah, ngasih gitu ini. Ribu